Jalir Sanghyang Makoko merupakan Siti Armila Laras Badeda Surupan di Samisara Galimer saya Galimer apa ya? Singwal Tupan kowe saksina jeung alam katut besina malah bentang anu penting barang gigireun pulang pada milu mencrong melong kabeh pada jarak sian pada milu mencrong melong kabeh pada nyaraksian du Gusti pada nyaksian basa manehna gerwa akja ngedalkeun besi hatena kuring kapaksa percaya masrahkeun raga jeung nyawa aduh hate katut jeung esina aduh walungan jadi saksina hate katut jeung esina walungan jadi saksi laras temu lulus coba wah mangga ibu tuh panuhun we saksina jeung alam katut besina pangemut-emut Pak Alvin baran gigireun bulan pada milu mencrong melong kabeh pada nyareksian pada
milu mencrong melong kabeh pada nyerasian Duh Gusti pada nyaksian basa manehna keur waca ngedakeun si hatena kuring kapaksa percaya masrahkeun rega jeung nyawa aduh hate katut jeung asina aduh walungan jadi saksina jadi saksina hate katut jeung asina walungan jadi saksi Aduh. Masih ada kaset yang asli. Lalu Adam sangat ya.